Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya yuhal hadirun ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wa qala fi ayatin ukhra yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Al-mukarramun wal mukarramah sadayana para mustami'in wal mustami'ah anu sangat dipihormat ku Allah, dimuliakeun. Kapayunan sesepuh-sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Muspida Miwah Muspika, wabil khusus aparatur pemerintahan setempat anu sangat dihormat ku Allah, dimuliakeun. Al-mukarramun ayahanda urang sadayana para alimil ulama anu sebagai listrik urang sadaya sadidinten anu sangat dihormat ku Allah, dimuliakeun. Kasadayana para penicia anu parantos seseepan kerjasami sareng sadayana warga masyarakat anu sangat dihormat ku Allah, dimuliakeun. Wabil khusus ka kersana penjajah waktos anu parantos ngalimpahkeun waktos anu sangat dihormat ku Allah, dimuliakeun. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana dina waktos anu ieu hakikat dikempelkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para antawisan sawirehing para hadirin sadayana saja tasyakkur binikmah atas kemenangan sadayana para nabi oge rasul Allah dina laraga nuangkeun syariah ajaran agama di muka bumi. Umat Islam sedunia nu diperjuangkeun ku para nabi dina kenging keberhasilan teh pas dina sasih anu ieu nyaeta sasih Muharram. Oge urang sadayana ge roja dina Muharram anu ayeuna teh ngagaduhan harapan ageng, hoyong gaduh peningkatan semakin lebetna kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rahmat Allah anu parantos dipasihkeun ka abdina Allah anu parantos dipayun memperjuangkeun sagala rupina sampai kenging kemerdekaan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sadayana, tos jam 11 ya teh jam 11 mah lain usung dongeng semuanya. Da unggal peuting ge abdi geus paham ka urang dieu. Jam 11 mah geus susah ngabedakeun jelema antara sirah jeung moal. Naon sababna kadangkala ibu-ibu ge wayah kieu mah sirah ditotopan bool nonggengnya mah. Wayah kieu mah lain usum ngaji teh. Wayah kieu mah usum sare. Malah dahar oge lain usum dahar wayah kieu mah. Bahaya dahar wayah kieu. Abdi ge lamun mengang mah da moal dahar ieu teh.
ngan kulantaran cek ajengan neme cenah Kang itu menga geus disiapkeun maksakeun dahar teh bieu teh ibu maksakeun bakat ku hayang teu kuat sugan teh ti ditukan ieu teh caket nyabanya eta abdi neme mana sasa mobil teu naek bakat ku alus jalanan alhamdulillah tiasa dugi silaturahim ka ieu majelis ngan nu jadi susah abdi balik ayeuna ieu panitia kudu tanggung jawab jadi tuman nurugtug ka dia ieu lebah naik nanya tuluy ka tonggo tah eueuh deui eta teh Pak Ibu mun mobil abdi engke balik kudu naik nya kudu aya panggung berat teh di tukang eta teh eueuh deui lamun teu tanggung jawab urang dia ngesian membeung beratan mobil hiji ku menga kadua ku beas katilu ku cau abdi mah mung teu tanggung jawab mah eta mah lamun mobil teu naik geus urang dia mawa cilaka ka abdinya tah jadi keur nyalametkeunana teh eueuh deui iwati kudu aya pangbeung beuratan dina bagasi insyaallah lamun bagasina berat mah balik teh moal make ke salib moal bieu mah salib jadinya ka dieu aya nu milu penggawa beuteungna kosong atuh dapan can aya sangu matak ngesang nu aya teu naik mobil alhamdulillah simkuring dina wengi anu ieu tiasa silaturahim sareng sadayana kaum muslimin wal muslimah anu aya di dieu abdi ngayakinkeun ieu sadayana hamba-hamba Allah anu tos ditunggu ku kariduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sadayana sakedik insyaallah urang ngadongeng we mah semuanya lah sesuai judul semuanya. Karena malam ini bapak-bapak dan ibu-ibu meemut karena keberhasilan perjuangan para nabi-nabi urang sadayana dari mulai Nabi Adam alaihis salam duikeun ka junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemenangan ku Allah nyaeta pas kemenangan mah rata-rata para nabi teh dina kaping 10 Muharram oge ajalmi-jalmi anu biadab ka Kangjeng Nabi khususna umumna sadayana makhluk-makhluk Allah anu talenges baheula ku Allah ditenggelamkeun teh nyaeta dina sasih Muharram. Taurang manawi ieu teh aya deui roja we nya Pak kikieuhan teh Ibu. Da urang teh butuh eta ku rahmat Allah sadayana ge nya. Aya nu hoyong dilaknat teh di dieu. Dicocokan. Amin. Pan urang tong kudu gede sok dicocokan mah urang dieu we ti kolot cecekan we maksud pak ieu kuburun teh ku cucuk pedak. Tong ku cucuk sapi anu pingpingna sagede kieu entong. Ku cucuk pedak kudu tengeunah. Tengeunah. Pugudoy dahar sangu makala kalolo bijieun deui. Da ieu ti dieu ti kolot tak kacocokan ku cucuk pedak. Tak mau lamun kucuk sapi segede kieu sapi kurban dot ka dieu mah geus masuk naon-naon nya. Tah jadi kacucukan baham luhur geus ripuh bapak-bapak geus moal bisa neleg naon-naon. Kacocokan baham handap ge sarua ripuh. Sok urang dieu lamun seks gagal ginjal kabeh di dieu nya. Da geus ripuh eta bojona geus moal kagegeban. Naon sababna kahalangan atuh dari tamata kurang periyogina hilang laknat tina diri urang teh supaya lancar ka itu ka dieu masukna lancar kaluarna lancar itu tawisning rahmat ti Gusti Allah. Para hadirin sadayana sakedik urang uninga tentang perjalanan hidup dina sasih Muharram. Pertama ayahanda urang sadayana buktosna Nabi Adam alaihis salam. Tuh Nabi Adam diujina ku Allahnya. Ya Allah Akbar. Bayangkeun ku para hadirin sadayana. Mungkin urang dieu nu tos alarangkat ka Mekah mah uninga sadayana. Tentang posisi Nabi Adam diuji ku Allah. Anu anjeunna terlibat sakedik kesalahan
anu karena diwujud ku iblis alaihi laknatullah. Anu tos paham urang dia mungkin sada sejarahna. Sok cobanya Pak Nabi Adam ada urang mah tukang dosa kan loba. Heupi lagi salah ngahuat di surga nepi ka diusir ku Allah di surga sok cobi. Pluk Nabi Adam diragrakeun di India, Siti Hawa diragrakeun di Jeddah. Baheula alam dunya namanya aya dua siki leusina, Nabi Adam jeung Siti Hawa eta dosa salah ngahuap piroge nepikeun ka ya Allah ku Allah dikaluarkeun ti surga, nepikeun ka di tataranjang di muka bumi. Untung nu nonton haritanya si Ece can lahir. Dalam si Ece geus lahir harita moloh kayaknya ningali nu Nabi Adam. Ngan untung si Ece can lahir haritanya. Siti Hawa milarian caroge, Nabi Adam milarian boco. Bayangkan ku Bapak, tuh di India jeung ti Jeddah, lalakon ti India ka Jeddah geus sabaraha kilo eta teh. Da lain caket atunya 10.000 kilometer kan lalakon oge. Para hadirin sadayana, dugikeun ka eta mah aya hiji perjalanan anu ditempuh ku anjeunna. Patepang jeung hiji palataran nu disebutkeun Arafah. Anjeunna ngagecruk di dinya ka Allah, ternyata bojo ge sumping deui ka Arafah. Akhirna anjeunna guguakan ka Gusti Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah hana teu ibu lah. Allah. Deui teh juara kieu-kieu ge atuh. Hayang apal ya teh. Abdi teh jeung muamar teh bisi hayang apal urang dieu. Eta teh jeung muamar teh bapa abdi teh gaduhna sab akur eta teh adi lanceuk. Jeung muamar teh naon sabna bisi hayang apal nasab abdi jeung muamar. Ye muamar teh bapana teh sarua lalaki. Tamatak kita dulu ayat titik temu saeutik sarana oge eta. Sabab aya nasab ka ditu. Nah, para hadirin ngacerit Nabi Adam ka Allah. Lain sika urang tobat mah gamenya salat geuning aduh Gusti lagu ge mah kalakuan abdi tukang kali urang dia mah teu apal ngan ieu we urang istighfar salat mah Birrahmanirrahim wa atubu ilaihi birrahmanirrahim eta pan nepi teh kana hate eta birullah kan teu ditajuk jeung poek ning tajukna teh eta mah Birrahmanirrahim wa atubu ilaihi birrahmanirrahim sing eta kira-kira eta keunah teh bukan hate teh bu. Nabi Adam nepikeun kanyebatkeun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, abdi teh paras mengkhianati kana diri abdi duaan jeung bojo. Lamun abdi duaan ku Gusti teu dihapunten, jelas Gusti abdi duaan bakal jadi makhluk anu fatal kenging karugian di hadapan Gusti. Ngacerit di padang Arafah bari sujud ka Allah Subhanahu wa taala, ternyata aya titik temu jeung Siti Hawa ditampi tobatna ku Allah Subhanahu wa taala pas sasi Muharram. Allah masihan piagam penghargaan ka Nabi Adam sareng Allah teh, innallaha astafa Adama, wahai Adam kami geus nyelir ka anjeun dibersihkan dosa anjeun jeung Hawa ladang anjeun mengakui kana kesalahan. Matak Nabi Adam lungsur 10 Muharram kenging rahmat ti Allah Subhanahu wa taala dihapunten dosana ladang terlibat salah ngahuap di surga nu ceuk Allah boro-boro dihuapkeun di deukeutan ge ulah karena tergoda ku iblis. Sasi Muharram kenging piagam penghargaan dibersihkan ku Allah Subhanahu wa taala jadi syariat dina agama. Saurna Allah teh al-hajju arafas, puncakna ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafat. Nah, mata hadirin sadayana ladang dosa jadi syariat dina agama pelaksanaan ibadah haji itu ladang tina dosa. Otak kurang dia lamun dosa teh ulah sekolah ditamahan.
cenah kagok aing mah kamari mah kawana teu ungah teu ku sempet jendela kala geus katewa ku hansip cenah aing mah kemat cenah pindah rek asupna ti kolong lain kitu teh kadenya kudu tobat sing bener lamun tadina geus asup tina jendela katewa ku hansip kalah nyieun deui ti kolong asup eta mah ruksak jelema putus asa kitu teh kade teh beunang ieu kana urang wala tayasu min rauhillah walakin tayasu min rauhillah illal qaumil kafirin Allah kada umatnya mun geus dosa teh ulah sok dituluykeun geus pokona mah tuh contoh Nabi Adam saatosna berdosa anjeunna tobat ka Allah Subhanahu wa taala kenging seliran ti Allah nepikeun ka syariat Nabi Adam dikukuhkeun sampai hari ini jelema kajenteng sakarat ngap-ngapan di rumah sakit di lemburna ini ibadah haji wayahna ka Arafah mah kudu dianterkeun ka dinya baik ku ambulan atau ku naon wae sing cicing di Arafah mah imma ti isuk-isuk wa imma ti bada duhur pokona sampai maghrib wayahna sing aya cicing di dinya namun sabna jelema lamun angkat ka Mekah teu wukuf tanggal 9 di Arafah terjadi hajina oge gitu tah mawi mudah-mudahan we urang dieu nya sadayana tiasa nyuk curug galur mapai laratan tapak sepuh urang sadayana tiasa wukuf di padang Arafah suhun terus ka Mekah dia hayong ka Mekah hayong sing hayong-hayong atuh urang teh sing aya cirina atuh hayang teh sing loba-loba sholawat atuh da teu aya amal nu paling hade di alam dunya nu dicontohan ku Allah dengan sholawatnya sok Fatihah ai Allah nyentuhan salat teu dan teunya Allah nyentuhan puasa teu henteu sholawat mah dicontohan ku Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima coba Allah jeung malaikat bersolawat ka Nabi matak cing urang dieu ge ari hayang ka Makkah masih ngaloba sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salatu wassalam fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi ajmain sing heubeut mah sholawat tuluy urang teh hayang mapai kana jejak langkah perjuangan sepuh urang sadayana Nabi Adam alaihis salam nu gaduh pokal nu matak cenah kala geus beura sholawat hayo tasbih geus paregat di imah teh tah genti atuh maca surat Yasin juga nu sing dalaitnya kalau pecet sana Quran agak lebih sayo we maca Yasin teu nepi-nepi atuh sugan surat Waqiah urang teh nyapa ku Waqiah ge kala geus peuheul ya genggerong can aya panggilan ti Gusti Allah suratul ardi tereh geus oge nepi jual tuh surat tanah bakal nepi ka Mekah ada yang sadayana sok teu percaya Mekah abdi pokona mah geus nepi kana suratul ardi mah bakal nepi ka Mekah apa da moal aya nu pangeunah-ngeunah Mekah danya toh lamun jelema di sana kana al-mujna Arafah Muzdalifah Mina mangkaning sakanang jelema teh 500 pan ibu abdi kamari memulih nyedak jamaah hadirin sadayana satena teh jelema teh ditumpuk pedak 500 tapi indah pejabat, kiai, nanaon kumpul di sana. Iwati nu kaluar tina jiwa jelema hanya bitiasa muhasabah ngabuktoskeun jatining diri jeung eta jelema tiasa nyoplokeun kana sagala rupa anu aya dina diri nu dibangga-bangga di lembur teh geuning eueuhna naon ari ditu mah eueuh. Tah eta hadirin sadayana
abdi ge di leuweung sok kajian ku jelema teh make jeung disebut aceng segala macam di leuweung ditu mah kulantaran sok ngawaan jamaah mangulan kejo gawe teh maraban jamaah wah leuwih ade sana lebah ke sare sedut nu modal itu kang dah kedukeun kana irung teh geus bae teh eta. Nah hadirin sadayana, inilah Nabi Adam. Jadi lewat tobat Nabi Adam jadi syariat dina agama nepi ka dikukuhkeun sampai hari ini diteraskeun ku junjungan Nabi Muhammad nyaeta pelaksanaan ibadah haji. Ta urang di dieu dengan Muharram urang sadayana ulah sok nepi kan kamu putus asa tina dosa. Nepi ka istilah kana dosa kawuk jeblok, kawuk anu ditamahan we dosa teh geus rek modal isuk masih kana bobogohan. Sing urang teh ulah ke kalbaninya tobat sing turutan Nabi Adam alaihis supaya lungsur rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ngalungsurkeun rahmat ka Nabi Adam alaihis salam. Tuncalan tong kabeh da malangeus. Tuh contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pala hadirin sadayana berjuang mati-matian sesepan. Wah Allahu Akbar. Mohon Allah di dieu ajengan di beuleumnya. Aya di dieu ajengan di beuleum. Kan teu aya mata kamu aya ajengan kakala diomongkeun geus punung atuh rek ka mana nyunah urang teh nya. Itu hadirin sadayana Nabi Ibrahim di beuleum. Ngabejakeun syariat teh ka di beuleum cobanya Pak. Di beuleum dina seuneu. Ngan ari deket jeung Allah mah nya dibeuleum kitu kuat ieu. Begitu waktu Nabi Ibrahim dibeuleum apa? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Insyaallah awas. Seuneu lamun maneh sia wani-wani nyentuh Ibrahim tau rasa cek Allah teh. Tapi anjeun rek didatangan abdi kami nu ngaran Ibrahim dibalangkeun ku Raja Namrud. Wayahna anjeun kudu sing nikmat dicicingan Nabi Ibrahim sing meunang kanikmatan kaindahan kanyamanan. Wah, jelema pesta salarea. Ceuk tuan raja sok bisi maraneh rek mabok saedana teu naon-naon. Bisi rek lacur saseubeuna sugan biak 700 randa teu naon-naon. Pokona mah dibiakeun segala sok teh. Sing bunga naon sabna geus moal aya nu nyarek ka urang teh. Ibrahim lagi geus rengit jadi ruhak eta mah. Noh, ai bak tadi paruman teh sono. Puraha sono paruman pun cengis teh. Nabi Ibrahim sugan tutung acukna dah teu salamet. Disalametkeun ku Allah karena Nabi Ibrahim dina janten abdina Gusti Allah gawena ngaheuyeuk-heuyeuk lemur nganterkeun syariat ti Gusti Allah nu akhirna teh saha nu cilaka tuh si Namrud boga lalakon si Namrud mah teu kudu gede sok cenah Namrud bagian maneh cek Allah teh nama maneh mah hayang meulem Ibrahim nyiapkeun seunu sakitu badakna kuring mah rek males ka maneh moal kudu gede luk tara metuk asup kana irung. Oh, eta mah tak kudu keun nya Pak. Bisi Bapa nangtang Allah tara kudu gede heula Allah mah. Tok rasakeun Namrud dalah ka metukna. Gugudugugan. Dokter eueuh nu bisa nyababan cager, geus beng ka mana, beng ka itu, beng ka dieu. Geus ka dokterisna kayaknya teh ning ka mana ka Depok. Eta mah teh cager-cager Namrud. Nungtungna modal we. Eta paeh sasi Muharram teh si Namrud. Nabi Ibrahim disalametkeun ku Gusti Allah. Nah, hadirin sadayana, ladang naon eta teh? Ladang mempertahankeun Ka'bah Baitullah. Karena Ka'bah Baitullah waktu sarita di luhurna nepikeun kareupeum panehan. Nabi Ibrahim teh senang ningali Ka'bah di teman ku patekong nu hayapkan diteuk-teukan sirahna teuk-teukan cacagan. Tah ladang berjuang nyelametkeun Ka'bah Baitullah keur nyingareukeun urang ka Gusti Allah. Para hadirin di basian kemenangan 10 Muharram Raja Namrud paeh cilakan. Contangan tong kabehnya Pak dibahas 25 mah kudu cicing abdi saminggu di dieu nya. Ieu mah tuh hiji hiruat tilu we lah. Tuh Nabi Musa
gelut jeung Firaun. Hadirin sadayana, gelut jeung Firaun teh Nabi Musa teh sabaraha tahun we. Titik terakhir mah nepikeun ka aya mentok. Tadi dia jadi urang lamun hayang menang teh kudu mentok heula. Pak, lamun urang hayang berhasil kudu mentok heula. Jadi lamun bapak panen hayang hasil kudu karosa heula disawasing ledis jeung galang-galangna dihakan beurit. Bakal untung sampai sok tinggal itu Nabi Musa. Nabi Musa mentok jeung Firaun, kabur Nabi Musa ti Firaun. Lain ari eleh mah. Ngan jajaten Nabi Musa dihindarkeun ti Firaun. Oh, ngok teh kana laut sobiato. Ti dieu musuh ti tukang kan geus transaksi dinya mah. Sok cenah Musa lah. Pokona mah maneh ayeuna di dieu urang transaksi mau hidup mau mati. Nya cenah urusan hidup jeung paeh mah kumaha Allah we abdi mah. Heuh cenah ngomong nu bener maneh teh cek Firaun. Maneh rek kumaha poe ieu? Lamun hayang hirup sok si lain geraku ta pangeran teh uing ye nepi ka wani eta Firaun nyebutkeun ana rabbukumul a'la. Wek cenah euy pangeran pangtinggina mah di dunya teh we deui. Bade ngaclok kadinya laut sok cobanya. Oh da lain deek-deek kan laut teh. Lumpat ka dia di benteng ku musuh. Cekap ayeuna geus boga gawe mah pananya. Nabi Musa sugan sing mah hayang nanya ka urang dieu. Lamun bapa kapayun-mayunan jungkran kadituna leuwih anu jaro di dieu rompok bagong jeung maung. Sing kira-kira eta urang di dinya bade kumaha lalakon hirup? Bade nyangakeun ka karud atawa bade nyangakeun kana jurang kadinya. Sigana urang ieu lamun kitu nya cek abdi bakal noroktok busiat teh jeung tai hejo-hejo nabi dia. Bakat ku soak kat itu jungkran anu sakitu leuwih di hadapna ieu maung jeung begung geus ngebenteng di tukang busiat. Sing alus eta busiat teh terus si akang kudu bener tajwidna ning cek Haji Mayung masing balik tajwidna situ make tajwid teh jangan mata kudu make tajwid busiat teh isok kurokeun ibu lah ciriling kapat cilingan culung kapang curang bade mokon busiat hade gitunya tajwid dia berarti si Akang bro. Abi mah lain ti abdi eta cek si Akang titip cenah pangbahaskeun ieu eta hade gitu. Kaifan hipuna al-basiyah ada gitu kudu dua imam amplopna ge Kang buruhan pulau hiji buruhan pidato hiji wa kaifan ta'aswal jatiyah isok surah ke ibu bayar ku abdina pangipun al-basiyah panggilahkeun nah bayar ulah wajengan atau jangan mah geus apal ti baheula walau untung can modok duit tapi untung salamet duitnya baik keur gaji sanaan ngopi pade sadayana tah Nabi Musa mah kaditul laut kadieu musuh sugan gimir bulan Muharram tanggal 10 angkat panangan ku anjeunna Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabb Gusti anu memiliki puji segala-galanya abdi bade saja unjukkan di Gusti dina saanu ieu ya Rabb sok sanes Gusti maha uninga mun abdi ngaclog ka payun jelas abdi tilalap lamun leumpang ka tukang abdi bakal dikarakam ku musuh tapi abdi teh alit manah ya Allah dina detik-detik
detik ieu wa antal musta'an hanya Gusti anu bakal tiasa nyalametkeun ka disim abdi. Abdi mah makhluk ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Abdi mah Gusti teu daya teu upaya. Di dieu kiaina keur dikieukeun ku Gusti, menyangakeun Gusti. Nah eta mah nya heudak aing geus boga gawe bakal aya buruh atuh. Cenah balangkeun Musa ti itukno, balangkeun itu ka laut, pluk teh jalan tol ka ditu nya. Ngan lucuna eta pun uang mah kejeun hayang milu. Nanaonan teu puguh. Da lain jalan ke manehna teu boga gawe. Tah eta mah pung teh ka ditu atuh meuntas Nabi Musa mah si uwa milu meuntas ka dinya. Tempat urang sok ada uwa-uwan kayaknya segerinya. Eta mah si Ramses heuday Firaun mah eta mah julukan. Da urang di ge sarua kadang kala si aonna di dieu ge nya. Kitu sok aya Firaun mah julukan da ngaran asli mah si Ramses eta teh. Aya ngaran Firaun mah kabul tina pertulungan Gusti Allah. Siga ceuk pangrasa di dieu mangga bapak-bapak ibu-ibu sadayana hiap urang sami-sami pengawasan. Kadang-kala gegetret di imah teh sebagai nyot TikTok. Tah eta teh ngaranna kabur tina pertulungan Gusti. Sarua jadi caona teh. Awewe mah gitu. Mun bapa mau jadi waonnya. Tah gitu. Da si eta ge ngaran aslina mah Ramses eta teh. Dah dicanak kudu iman ka Allah kalah ngaku pangeran sorangan milu montas salawat ke tengah laut dari ieu ke tengah teh nah ieu jalan jadi loba cenah ieu ka mana Musa kaburna pan jalan buat ka itu aya ka dieu aya pokona mah jalan teh janten 12 dari tengah teh Firaun ulung salawat paeh we nah matak bisi teu percaya urang dieu yo ku abdi urang panganteulkeun asal babatur we aya 20 urang mah payo urang panganteulkeun ku abdi ka Mesir cukup ongkosna 45 juta urang ningali salawatna si eta di ditu aya kene di ditu eta ku Allah can dikuat ieu nepi ka poe ieu keun naon eta ke tazkiro itulah orang yang sombong ngaku pangeran aya teh ternyata salawat di kayeuna kumaha Nabi Musa salamet Nabi Musa teu kuat ieu tah ieu teh keberkahan sasi Muharram. Hiji deui we kagok jungjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan 26 tahun dikisi ke orang jahiliyah, nepi ka Nabi ngorbankeun waos, ngorbankeun harta, ngorbankeun salira, ngorbankeun segala-gala dikorbankeun. Hayang nganterkeun Allah dikenal di mana-mana. Masya Allah hadirin sasi Muharram dipaparingan kemenangan ku Allah sumping ku urang dia tadi dia mengalah duit di lapangan ke meklan abdi tala'al badru alaina min syani yatil wada' wajaba syukru alaina mada'an dijemput ku sahabat Ansor Nabi beak jelema musnah kabeh anu kapaehan rupa-rupa Nabi dibesian kemenangan ku Gusti alhamdulillah urang sampai ka di dieu ayeuna masih kana gigih kiat keimanan ka Allah Subhanahu wa taala da bapak-bapak jeung ibu-ibu cicilan teh ngorbankeun waktu harta jeung sagala macam ieu menandakan rasa ning syukur ka Gusti Allah. Cing hayang naon ya pan dia ngalingu sadayana. Hah? Ieu kikieuan urang tawasul ka para rasul hayang naon ieu? Yang beunghang. Yang bustik. Hayang naon? Bustik. Hah? Besek. Si buah tuh yo dongeng teh. Hoyong rahmat Gusti Allah. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Saur Allah teh kami nangtoskeun kalawan rahmat kami ka jelema teh sakarsaning kami. Tah jadi ku rahmat Allah mah moal kabagean salarea. Da cantang tu jelema jabatan badag itu rahmati Allah cantangku. Da ternyata jabatan badag Firaun ngajoprak. Cantang tu jabatan badag itu
rahmati Allah geuning ternyata Abul Hakam alias Abu Jahal nongeng nepikeun ka ya Allah eta kamari abdi nganterkeun jamaah cenah ngalalongok kadinya da lain sholawat di dinya mah da benten eta ningali jamaah lebat ka Rasulullah assalamualaikum ya Rasulullah nembe ngelolkeun di babu salam assalamualaikum ya habiballah assalamualaikum ya safwatullah timiti jelema nu cangkung badak di kanu pecek jelema polon tong paeun Rasul caleurik jelema anu sakdu teh nangis leutik ngabangi coy mata ka dieu sadayana dicarak ziarah ku abdi eta jelema ka Uhud ka mana-mana iwati bajik cai panon diposisikeun ziarah ka Ma'la di Mekah cai panon diasongkeun tempat bersejarah cai panon dicarak ka Jabal Nur cai panon ka Jabal Sur cai panon diasongkeun teh kaburuan Abu Jahal alias kaburuan kana pakuburanana eta jelema nyalokot batu hobok paredogeun nepi ka geus numpuk eta batu na pakuburan Abu Jahal setiap nu datang dibaledom karelo kitu ceritanya sing atuh sholawat sawares tah hargana karena naon mengakui sebagai orang kaya, mengakui sebagai orang yang berilmu, mengakui sebagai pejabat tertinggi waktu hari tadi Quraisy karena teu menerima Allah jeung Rasulna jeung syariati Allah hinana luar biasa teu aya nihil semuanya Pak jeung bau di pakuburan teh ya Allah disebut bau ising jadi Bapak ka Mekah teh percaya malah bisi teh nyaho anter ku abdi bulan mulud yo bade angkat mah urang unggah jeung abdi yo palesa dianter ku abdi pokona manganterkeun ongko jeung abdi mah sok bisi urang dia hayang umroh ka abdi sok dibere ongkos murah bae 15 juta Pak ngan ku abdi didaguan di halaman haram di ditu tekan bae urang ziarah di ditu bae ongkos tong 30 juta 15 juta ngan abdi teh nyaho naon jadi ka itu mah antosan di ditu ka abdi lah eta di halaman haram mangga di antosan di ditu para hadirin sadayana eueuh nilai naon-naon berarti kajen beunghar kajen gede jabatan itu sanes rahmati Allah tapi hanya istijran panyungkun ti Gusti Allah panyungkun ibu panyungkun mah teu ngeunah adanya Pak sok urang ge satu tahakan ka jo teh moal daek ngadaharna oge abdi ge ngeunah sote dahar jeung menga ge padahal loba nu nitahna we bangga cenah tuang heula itu dokap teh cek ibu teh mangga cenah tuang heula heunya mun teh lamek nambah deui betengan era bae sugana dibahankeun lain naon da ibu ali mata pati gede dahar dina acara teh lain naon nabi sok inget ka pun bojo nilaraan teh petak sing halal itu penician tapi dah memang mondang geus ngobrol ka abdi pokona mah Kang kalem lah urusan lubang jeung mengama aya we dina dus cenah kitu teh matak insyaallah teh abdi di situ bakal aya bukaeun keur ngupahan pun bojong para hadirin junjunan Nabi Muhammad sumping ke alam dunia sebagai pembuka rahmat Allah Subhanahu wa taala matak mudah-mudahan urang sing jadi manusia anu pasukan khusus sebagai pemilik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin ya bapak-bapak kikieuan yakin santunan ngorbankeun harta segala macam ieu yakin yang seyakin-yakinna ieu jalmi bakal aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sagala-gala kudu aya cirina eueuh ciri mah sok salah tangkap. Tuh kamari Cianjur Cidaun kajadiannya. Nepikeun ka kanyut diteuk-teuk aya wejana ka dieu. Pan tetangga urang dieu eta teh nya. Cianjur. Nah sabna karena kawin salah sugan ayu banget awewe anu dibukakeun paralon nya akhirna kan manehna diteuk-teuk tah atuh ieu kasalareya nu korban satu lanceuk abdi nah sabna nepteu kanyutna di imah lanceuk abdi ku gunting bun gunting bentul nungtuna mariwo kan kasalareanya karena alamat kehilangan sugan teh eta teh awewe aya bek teh lalaki nu dikawin teh kitu hadirin riweuh nya tuna TV kamari geuning karena kehilangan alamat go teh lalaki make cadar ke pengajian atuh riweuh aya dibukakeun aya paralon eta riweuh jadi ngadibukeun ka salareanya matak pantes cek ulama wal alamat latuh dapu abadan jadi ciri masa umur
umur ulah leungit tasaumna bisi disosokan ku batur ta tanah teh sing aya patok ta ieu ge jelema nu bakal meunang rahmat Allah mah ayat sirina saha nu berbicara tentang ciri jelema nu bakal meunang rahmat Allah tuh para hadirin sadayana ada manusia anu terhebat di kolong langit pintar nabi akarep urang tos pada paham sadayana Imam Al-Ghazali sasauran kasauran Imam Al-Ghazali cirina jelema anu dirahmat ku Allah mah bakal muncul tina jiwana teh kahiji lisanun zakirun letahna teh seueur dikir mengingat Gusti Allah pan abi ingat Allah wae ka mana-mana jadi nabi nepikeun ka kenging rahmat Allah para nabi kenging rahmat Allah teh itu ladang selalu mengingat Gusti Allah tanu matah jelema nu bakal ngabonong kana rahmat Allah kana kanya Allah dunya sampai akhirat mah tah ieu lisana seueur diamu eling ka Allah cukup ditajong innalillahi lain mau ditajong anjing ditajong luksa kita meukeul manjeri kalah ka anjing kaget eta jelemanya prek ke batuna da udah mah sok nanya anjing ka anjing ngadongeng abdi nurutan mamagupon deui malah kitu tah kitu aya murid mamagupon dia aya ka aya mah punten nya ulah kaganggu ka abdi kitu tah can ngadenge aya anjing ka babaturan nyebut anjing can ayanya tapi eta jelema ku kagetnya aya di mana-mana nyeng Gusti ulina cenah ngabagong eta sakatu makhluk panggoreng-goreng nanya ku ngeunah diterapkeun ka jelema ulah ibu kadea barudak ulah dikitu-kitu eta teh cek Sulam Taufik mamuritan ucapan teh mas pugu urang teh meunang Allah nyeun panghade-hadena kieu gara teh dijadikeun kiri coba galanya tah jadi ditajong aduh anjing da ditajong ini ka sawah pare ku beurit bagong pare ku beurit eta mah dikirna ka anjing sareng ka bagong urang mah teh meunang pluk panen hade alhamdulillah beledug ditajong innalillahi pluk teh disoledatkeun kana susurana astagfirullah lu kitu eta jelema nu bakal naon tah meunang rahmati Gusti Allah ieu poloen wah disoledatkan susurana kalau dibejakeun dina media urang mah alhamdulillah penting tadi disoledat jadi milik eta mah ruksak jadi hadirin sadayana kahiji cirina jelema anu dirahmat ku Allah mah lisanun dzakirun letahna teh seueur zikir ka Allah teh matak ibu bari ka sawah teh eta mah nya urang bade ka sawah bade ka kebon bari ngagelek budak bade ngisikan bade naon teh sing galeunang we hate teh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar eta mah ya Allah dirahmat ku Allah da ari geus jadi rahmat man nu kumaha ge ngeunah usum kenging kanikmatan leuwih gede ka ngeunah ti Allah usum meunang kacilakaan oge jadi kanikmatan ti Gusti matak diabdi geuning ku nabi jelema dirahmat ku Allah mah nya cek nabi teh ajaban li amril mukmin inna amrahu kulluhu lahu khair sallallahu alaihi nabi kaget ke jelema-jelema nu iman mah sagala urusanana teu aya nu sia-sia naon teh nu sia-siana teh in asobat husaro pasakaro lamun beleduk menang kauntungan lain angkuh lain naon-naon tapi bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala naon hartina syukur teh lain tumpeng wae pasyukur teh ngaran syukur teh kudu akur jeung definisi semuanya sarful abdi li jami'i ma an amallah allati yuhibbu wa yarda
ngaran syukur mah seorang hamba ngagunakeun kana nikmat nu dipasihkeun ti Gusti Allah cocok jeung kahoyong Allah nu dipikaresep ku Allah jeung dipikaridho ku Allah itu eta syukur ngaranna teh cing lamun bapa geus panen menang pare alus tuluy mematang monang dangdut anu make karaok sakieu teh sinang higel dina panggung eta syukuran lain mah ya jujur syukuran sanes sanes nah buat resep teh inget tuh eta bapak kalau di palangga ka diresep kitu geuning buat abdi itu salah pun hadiahnya di mana ya eta mah datang ka imah ka abdi ngonang kang abdi teh bade nikahkeun gitu kumaha ceng teh mun hoyong dipangaoskeun we abdi teh ngan abdi teh kang da jami teh aya kagaduh cenah abdi teh cenah ieu mah ukul bade biasa ngabensinan unggul cenah ka akang teh ditimpahkeun cenah ayeuna daya jengan mah lihat gising beuteung we disabakannya dibuka teh ku sim kuring mana keur supir jeung ieu teh nya keur bensin wungkul ini teh kadinya eta mah pek teh dihijikeun teh jeung dangdut ya Allah sabaraha teh ieu mah dangdut 10 juta cenah eta imah no ya Allah tadinya teh naon nya lah ti depok ka handap terus naik wahangan ka luhur hari sana tadinya teh aya tadinya tanggal aya dia wadah teh imahna teh tapi eta mah hade sana dikalesakeun ku Allah begitu acara bade dibuka aya hujan datang nu teu eureun-eureun eta hujan dangdut nu 10 juta teu ditaekeun kana panggung sound systemna teh ngebletuk bitu kabeh eta ai bek teh sim kuring ngariung hadorot di imah eta mah geus jam 12 peuting ngadaguan hujan halodo rek dangdut da can ngalekeun ngaji tah ieu ceng nu mangpaat bae we anu kudu dibelikeun bensin wungkul bisa hadorot sim kuring balik eta mah cooh bodong di handap geus nyengsol ta mobilna wahangan ek palit balah hade sana tapi da teu naon bae cing Gusti teu naon tah gitu lain syukur gitu mah moal digentian ku Allah jadi nikmat dipake syukur mah la azidannakum pasti bakal kapenak semakin ditambah ku Gusti Allah matak pala hadis sadayana cirita jelema nu dirahmat ku Allah mah lisanun dzakirun letahna teh sok seueur mengingat Allah Subhanahu wa taala itu jalma dirahmat ku Allah matak bapak-bapak jeung ibu-ibu lamun Muharram nu ayeuna hoyong keing kemenangan baik sukses di rumah tangga sukses di lingkungan sukses di negara sukses di pribadi urang ekonomi jeung segala macem tah modal pala Rasul teh lamai seueur dianggo muntabkeun dianggo nyebat Allah dianggo nyebat syariat ajaran agama Allah sapetangna lamai teh dianggo nganteur-nganteurkeun syariat Allah di muka bumi anu sehingga rahmat Allah teh walaupun terhimpit kumaha tetap pertulungan dihadirkeun ti Allah Subhanahu wa taala mantak Nabi sasauran kieu nya aya hadis nu katampit ti Abi Hurairah riwayat Imam Tirmidzi Rasul sasauran kieu ala saun Nabi teh hei eling-eling sing areling urang Cikadung ieu Nabi sing areling urang Cikadung inna dunya mal'unatun pada umumna ieu jagat raya teh alam dunya dilaknat ku Allah mal'unun ma fiha tagesna ieu alam dunya teh kabeh tek-tek bengek ka dunya ieu bakal dilaknat ku Allah artina dicocokkan tina rahmat Gusti Allah ngan ceuk Nabi teh aya di kolong langit anu moal dilaknat ku Allah teh illa zakarullahi ta'ala kahiji terkecuali orang-orang anu selalu mengingat Gusti Allah eta pah jadi lamun di ieu lingkungan Cikadu jelemana areling ka Allah siang malam eling ka Allah moal dilaknat hiji tah otak urang teh sing saleueur we eling ka Allah nya ibu mun boga salaki gawena tengan hayo we pupulintiran di buruan rana keun tong make jeung aloba diomongkeun teh palaruku ceuk ibu teh tuturkeun teh naboana subhanallah walhamdulillah wala ilaha
illallah gitu enak. Salah. Si bapak bakal lancar ngawayuhna gasoknya. Sabab dirahmat ku Gusti Allah. Tutulkeun ku tasbih. Wa ma walahu kadua anu bakal dirahmat ku Allah mah sagala rupi anu aya di urang disandarkeun kanggo eling ka Gusti Allah. Dianggo menunjang eling ka Allah. Gaduh motor dianggo eling ka Allah ieu mah Gusti nu agung. Meukeul mah boga motor teh mah hiwal. Di Jepang mah standar dengan sakieu dihandap ieu mah ku awi dua depan. Ai teh teh salat. Gara-gara ngalajukut, lebihkeun gara-gara motor beberek-bekan teh salat. Komoditas sipah kamayu kada gablek motor beberek-bekan ajengan disiksa mobilna. Kiai Haji Ujang buih di Manun Jaya kamayu muharoman mobilna dipejetkeun tah. Pirage eta boga motor butut kitunya ya Allah. Tidak menunjang kana zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ma walahu naon perkara anu aya di urang hirup jeung kahirupan urang lamun disandarkeun ka eling ka Allah. Para hadirin sadayana, itulah anu bakal jadi penunjang atana pinu jadi sumber kana kaluarna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat teh kanyaah kadeudeuh ti Allah. Sok Bapak ya Allah Gusti aya TKW teh di dia. Hah eta ya Allah abdi mah sok kemarin ngadongin jeung TKW. Mentak lamun ka alam sok mun anu dalaragang di toko di mana pati ngali heula beungeutna. Tong gaya-gaya ngomong ku bahasa Arab adi mah tara. Lamun ngajak balanya jamaah eueuh beungeutna. Eceuk mau di bala-bala cek ieu. Ai pek teh mahangat cenah muhun urang toblong aja jelema teh. Gitu otaknya. Tong make jengka pancing-pancing. Ieu kan we banget ieu toblong jeung ieu. Geus sabaraha taun cenah ngece di dieu. Cenah abi teh Kang geus 5 tahun setengah di dieu teh. Jadi cenah ayeuna bisa dagang di dieu kunaon? Kepancen usum hajian mah marema sok pake dagang. Teh aleuna teh aya we ale toblong di dieu. Ayo urang toblong di dieu, Bang. Ayo urang toblong ka kita. Ya apa teh toblongnya. Ingat tadi mah eta mah. Neng, aya urang teh istri kamu kan toblong dia ayahnya. Aya dia aya urang Cikukulu di dieu nya ayahnya. Apalan tak dikasih boyong lah kegabah ya apalan. Eta abdi ngaos ka ditu, ka Cileuneuh ka ditu. Dotong teh ka ditu eta mah. Lo teh ajengan sarek dahar heula rek ngaji heula. Elo ceng ka aing hormatna ieu. Yeun. Lamun rek dahar ayeuna cenah bae saaya-aya cenah atunya. Lamun rek engke cenah aing rek kawahangan heula ka Cikaengan. Kilo ceng ieu jelema. Ceng aing engke geus nyatuna geus ngaji sakalian. Lain kot aya nu kitu tah. Kumaha ceng ieu ngaji? Oi betul ditingali teh mustami Allahu Akbar ningali pamuda dibalongkeun sirahna teh. Abdi dilaan eta mah jasna panggung teh di kopeah ngaji. Nurutan ustad nu di mana teh di Bandung nya mung di kopeah nih ngaji teh. Make baju sakieu geuning nya. Kamari di Cikanang ngawas tina bab haji eta mah duka kumaha duka sangkulisan duka lieur tunuhun. Cing cenah di mana bejana eta nu disebutkeun salat wajib nya. Kabajeng teh anggeus tinggal bahasna teh. Ada tuh jadi riweuh di masyarakat teh. Simkuy mah can ngadenge aya salat wajib. Allah tina Qur'anna cenah. Lain ka hayang teh anggeuskeun nya. Mun rek ngomong kitu anggeuskeun jeung usul fikih jeung nanaonna. Tadi anggeuskeun nepi omong ngeuneuh ka poe ieu. Mahal teh ajengan mangkadina teh. Ya Allah Gusti. Para hadirin sadayana. Jadi wa ma walahu anak sing nunjang kana hadirna rahmat Allah, boga bumi sing nunjang kana hadirna rahmat Allah, semua nu aya di urang teh sandarkeun dianggo eling ka Allah Subhanahu wa taala, makana itulah nu bakal tiasa ngalahirkeun munculna rahmat ti Gusti Allah. Dua tanyata katilu wa alimun anu